Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangudai sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina mendar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa ngahibur kaum dangu sadayana ku carios-carios anu bade dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel, khusus nama carios anu nuju dipedar dina waktos ayeuna. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Corelat blesat wuk 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 cebrot cebrot tes daligdeug jaligjug harita 5 rampok teh. Waktu eta mundur sababaraha lengkah ka tukang saenggeus diadu 2 peureub jeung indung Sukmala jeung Sukmalana. Waktu eta teh duanana langsung ngaluarkeun kamampuan anu tangtuna oge teu sambarangan dikaluarkeun ku maranehna duaan. Kulantaran dina waktu ayeuna maranehna kudu nyang hareupan rampok anu geus kakoncara kumaha bengis jeung jahatna maranehna duaan dina waktu eta teu tanggung-tanggung dina ngaluarkeun kamampuan anu dipimilik ku Sukmala jeung indungna. Wah, geuningan teu nyangka anu geulis jeung anu cetuk tapi masih keneh endahoy teh boga kamampuan anu teu bisa diremehkeun, tapi ulah waka suka bunga sia sabab dewek sakabeh can ngakuk eleh. Ayeuna sok Nyai geulis-geulis tibatan kudu gelut jeung akang sakabeh leuwih hade pasrah ku akang bakal dibawa ka markas akang, sabab di markas teh Nyai teh bakal hirup senang digulung gaper diusapan ku pamimpin kuring anu ngaran Kang Bewok jadug anu kacida hebatna sagala rupana. Pokona mah Nyai teh bakal suka bunga jeung Kang Bewok, sedangkan indung Nyai sanajan geus rada cetuk oge tapi kan masih kene cangker, akang masih kene beuki. Jadi Nyai jeung anjeun indungna ulah kalaka hayang gelut leuwih hade pasrah sumerah kapan geunah ka kuring sakabeh teh ngeunah kitu Nyai dek teu Nyai. Waktu eta 5 rampok teh ting cara katak seuri bangun bunga kacida teuing bener atawa nutupan kaayaan hatena kulantaran tadi geus kabuktian manehna 5an ngalawan 2 awewe kolot jeung wanoja anu kacida geulisna teh. Bukti tanaga maranehna kadorong sababaraha lengkah ku kuat-kuatna kakuatan Sukmala jeung indungna. Setan sia ngeunah cacapek teh montong nyarita kitu sok ari heueuh mah sanggup ngelehkeun kuring jeung indung kuring. Bae rek dikumahakeun ku Andika sakabeh oge teu nanaon da meureunana geus teu bisa kukumaha, tapi dengekeun ku Andika ku jejebir Andika sakabeh kuring mah kajenting paeh
jadi bukan dina lemah daripada kudu pasrah sumrah ka Arandika sakabeh. Lamun kuring geus jadi bangke heg awak kuring rek dikukumaha ku Arandika oge kuring moal bisa kukumaha moal ngalawan, tapi salagi kuring masih kena nangtung kawas kieu jeung indung kuring dengekeun ku Arandika sakabeh. Arandika moal diantapkeun bakal diwarah ku kuring sia. Ceuk Sukmala waktu harita nyorowok melotot bari nuterkeun teutepanana ka sakabeh rampok anu ngajejer di hareupeun manehna jeung indungna. Bener, kuring oge kitu sia montong cucungah kawas kitu ngeunah cacapek teh ayeuna leuwih hade rindit sia samemeh kuring jeung anak kuring nindak Arandika bawa sakabeh anak buah Andika indit ieu lembur ulah ngaruksak kobodo itu loba imah warga ieu lembur diruksak ku anak buah Arandika dibeulem kacida telengesna Arandika teh indit sia indit ieu tempat samemeh kuring nindak Arandika sakabeh. Ceuk indung Sukmala waktu eta ge manehna teu cicingeun nyorowok bari tutunjuk kacida ambekna komo deui bener ku manehna jeung Sukmala waktu eta ningali imah-imah warga teh loba anu geus kabeulem. Ulah ngomong kitu atuh ambu geulis geus cituk teh ambu teh geulis keneh kuring masih keneh beuki ka ambu sabab ari si Nyai mah aduh si Nyai mah sanajan kuring hayang oge moal bisa sabab aduh eta mah beureunan dipika beuki ku Kang Bewok jadina ambu geulis bae ambu geulis anu bakal digulung kaper bakal disayang-sayang ku kaula. Ceuk para rampok waktu eta malah nembalan kawas kitu atuh Sukmala jeung indungna waktu eta beuki ambek kacida. Bener-benernya Arandika geus teu bisa disabaran deui lamun kitu mah sok buktikeun naon bae kahayang Arandika sok lakukeun lamun heueuh sanggup. Ceuk indung Sukmala waktu eta langsung merongos kitu. Sukmala oge dina waktu eta teu cicingeun langsung masang kuda-kuda anu kacida kokohna rek ngagunakeun kakuatan anu leuwih rongkah deui ti anu geus dikaluarkeun samemehna. 5 rampok oge waktu eta sabenerna mah hemar-hemir sabab geus ngarasakeun kumaha kakuatan tanaga lapisan anu dipimilik ku Sukmala jeung indungna. Tapi bubuhan maranehna teh rampok anu geus ulung biasa ngerampok jeung yang hareupan lawan kumaha bae oge tara gimbir teh heula atawa tara mundur samemeh bener-bener geus teu mampu ngalawan ku kumaha deui. Wah sok lamun ku kitu mah ku kaula limaan bakal dibuktikeun Nyai jeung ambu geulis teh bakal ngahenen moal bisa ku kumaha moal bisa nolak nanaon deui pokona mah buktikeun sok ayeuna mah hayu barudak ayo urang teh wakil anu geulis teh lumayan lah indungna oge da masih kena kimpul pungkel pokona pungkel girinyih kene girinyih kajeleng pelesat jebrodes harita sanggeus seserian cacala katakan kitu teh 5 rampok nyerang deui ka Sukmala jeung indungna. Waktu eta sababaraha kali tenggelan maranehna teh kudu diadu deui kanyataan ngabuktikeun deui bae geuningan kakuatan batin Sukmala jeung indungna teh leuwih luhur tibatan maranehna. Geuningan kahariwang maranehna samemeh asup ka eta lembur teh jadi kanyataan maranehna kudu nyang hareupan pupuhu paguron anu boga kakuatan di luar dugaan sakabeh anak buah Ki Bewok. Ayeuna sakali deui ku kuring ditanya rek indit ninggalkeun ieu tempat secara baik-baik atawa hayang cari laka sok lamun hayang cilaka gunakeun sakabeh kamampuan Arandika ku kuring
mual disesakeun, mual di singkahan saeutik oge. Ceuk Sukmala jeung indungna waktu eta ting corowok deui sanggeus pinuh ku kayakinan geuningan dina waktu eta kamampuan maranehna teh bisa ngungkulan 5 rampok anu keur dihareupan ku maranehna duaan. Ontong suka bunga heula sia. Dewek limaan can eleh. Sok ayeuna rasakeun yuk. Kacileng pelesat. Jebrot des jebrot. Koleang kuprak. Waktu eta 5 rampok teh ting jarungkel kana lemah. Tuh diberek mingen deui ku Sukmala jeung indungna duanana teh ngagarajleng langsung meupeuhkeun 2 peureup masing-masing kana dada jeung beungeut 5 rampok atuh balukarna pamimpin sakabeh anak buah Ki Bewok anu masih kene campung ngalawan anak murid paguron Lincar Saketi geus loba anu ting corowok sanajan korban matang tuna leuwih loba murid-murid Lincar Saketi jeung warga daripada maranehna ngan tetep bae kulantaran anak buah maranehna teh kudu ngalawan puluhan murid-murid Lincar Saketi jeung warga loba anu tatu oge kakeunaan bedog parang jeung sajabana anu dibawa ku murid-murid Lincar Saketi jeung warga ting corowok kadenge ku maranehna teh. Aduh nyeri, aduh anjir, aduh nyeri, ampun. Eta anu kadenge jelas ku ceuli 5 pamimpin rampok anu ngawakilan Ki Bewok. Ayeuna mah kukuring moal dibere hampura deui sia rasakeun yo. Kacileng. Sukmala jeung indungna waktu eta teu mere kasempetan deui keur 5 pamimpin rampok sanggeus 2 tenggelan jeung tajongankeunna teh sababaraha kali ting jelebet ting jelebrod kana dada jeung beungeut 5 rampok atuh 5 rampok teh ting gorowok ting corowok nahan ka nyeri anu dina waktu eta daek teu daek kudu ditarima ku maranehna. Hiuk jebrot des jebrot anjir, tobat aduh nyeri anjir. Eta anu kadenge ku sakabeh murid-murid jeung warga anu geus rada longgar maranehna teh kulantaran rampok-rampok teh geus loba anu tatu dina waktu eta. Atuh Sukmala jeung indungna oge kacida bagianna sabab kahariwang dina waktu eta masih bisa diungkulan sanajan indung Sukmala jeung Sukmala kacida yakina Ki Bewok mah eueuh di antara barisan sakabeh rampok sabab lamun aya mah maranehna kacida yakina moal ngantepkeun kitu bae geus pasti sakabeh anak buahna teh bakal ditulungan kulantaran ayeuna geus teu walakaya ku maranehna duaan jeung anak buahna. Sok sia hudang deui sia hudang. Ari heueuh mah hayang ngagulung gaper awak kuring, hudang sia hudang. Ceuk indung Sukmala waktu eta nyorowok kitu. Atuh 5 rampok teh ting koneal tapi lain nyerang deui waktu eta langsung nyorowok salah sahiji ti 5 pamimpin rampok teh menta sakabeh anak buahna mundur kabur ulah diteruskeun kabur kacileng terolong les dina waktu eta sanajan loba anu tatu maranehna masih kena bisa kabur lulumpatan ninggalkeun eta patempatan. Ambu nah kudu diudag ambu.
atau diantepkeun? Cek Sukmala waktu eta nanya kitu jeung deui. Murid-murid maranehna oge ting celengkeung pada nanya, bener ambu antepkeun atau ulah ambu atawa kudu di ieu kudu di udag ambu, sabab lamun diantepkeun teh meureunnan kena bakal datang deui anu dipikir ku kuring mah bisi sotengke datangna jeung gegedugna, sabab kuring sadaya yakin gegedugna mah teu aya di barisan maranehna dina wengi ayeuna teh. Laras ambu laras kumaha ayeuna? Kumaha nya kumaha ambu kumaha? Cek sakabeh murid-muridna waktu eta ting celengkeung pada nanya kulantaran hayang menang parentah ti indung Sukmala. Ulah pepeje ulah ayeuna mah urus bae anu eta tah anu cari laka komodi warga kudu diheulakeun tulungan karunya jeung deui ulah wawanian ngadon udag bisi sok teh disampakeun ku batur-baturna anu leuwih loba di luaran ieu lembur pan meureunnan matak cilaka urangan bakal cilakang kena. Cek indung Sukmala waktu eta langsung nyegah nyolowok menta sakabeh murid-muridna ulah aya anu wani nudag sakabeh rampok. Kulantaran dina waktu eta maranehna masih kene bisa ngungkulan sakabeh rampok ge geus pinuh ku kasyukur sabab sanajan loba anu tatu tapi masih keneh bisa ngajaga kasalamatan maranehna jeung deui lembur teh teu hancur kawas lembur-lembur sajena. Sanajan loba imah anu geus kaduruk tapi dina waktu eta masih bisa dicegah supaya henteu hancur kawas lembur-lembur anu geus kanyahuan ku maranehna kabeh oge ruksak jeung loba wanoja-wanoja salianti harta anu dibawa. Tapi dina waktu eta harta salamat eueuh anu kabawa komo deui wanoja eta anu jadi pusat kabungah indung Sukmala dina waktu eta. Laras akang teteh-teteh sareng wargi-wargi sadayana ulah ngemutan budak eta prarampok ulah ayeuna mah ayo urang syukuran sareng di cuang bantos ubaran sadaya jalmi-jalmi atanapi rerencangan teteh-teteh sareng akang-akang anu cari laka lamun budak mah meureunnan salian ti moal tiasa nulungan anu keur tatu teh bisa oge aranjeun oge engke malahan mah bisa celaka kasauran ambu teh laras bisi sote disampakeun ku batur-baturna teh ditu atawa di tempat anu ngahaja keur nungguan maranehna. Jadi ayeuna mah tos ulang emutan para rampok urang syukuran bae ayeuna teh urang biasa masih keneh ngungkulan sakabeh rampok-rampok sanajan seueur anu tatu sareng seueur bumi anu ruksak oge tapi kan harta banda sareng wanoja teh seueur anu dicanak atanapi teu aya pisan kan anu dicanak. Ayeuna mah tos ngemutan para rampok deui teteh-teteh akang-akang cuang ngabantos anu taratu bae. Cek Sukmala waktu eta nyarita panjang lebar ngajelaskeun sagala rupana jeung nyegah sakabeh murid-murid maranehna anu rek indit lamun diparentahkeun ku indungna ngudag para rampok. Atuh dina waktu harita sakabeh murid-muridna teh arunggeuk jeung deui terus ngagotongan warga jeung sakabeh baturna anu tatu dibawa ka jero paguron rek diubaran. Ayeuna urang tuturkeun sakabeh anak buah Ki Bewok anu lalumpatan bari nandangan ka nyeri. Dina waktu eta teh terus asluk-aslukan keluar teh lembur nuju deui ka leuweung. Barang nepi ka tengah leuweung maranehna teh langsung ngajaloprak nalangkarak dina jukut anu kabeneran kandal jadina teh maranehna asa aya dina kasur tapi hahargungan kulantaran nadangan ka nyeri anu geus teu katulungan
kulantaran maranehna tatu luar jeung tatu jero komo 5 pamimpin mah ku sabab ngalawan Sukmala jeung indungna. Lain tatu luar bae anu karasa ku maranehna tapi tatu jero oge kacida parnana. Aduh anjir, tuh kan urang teh kumaha gaplah ayeuna teh gaplah. Cek aing oge pupuhu eta paguron sanajan awewe oge geuningan boga kamampuan kacida luhurna. Aduh Gusti, tah ayeuna teh urang ngarampok teh sagala teu hasil kalah kanandangan kanjari kieu teu nyangka urang bakal nyangharupan paguron anu pupuhuna sanajan awewe boga ka mampuhan kacida luhurna. Aduh nyeri bener Kang, aduh nyeri, aduh coba ieu getih keluar bae. Aduh bitis kakadek akang bitis bener aing oge ieu punduk dibanting ku halu. Aduh meni asa potong ayeuna ge meni nyamendol kacida nyerina. Aduh ting saha tanu nako ku halu keur nyangharupan murid eta paguron teu kanyahoan ti tukang aya nu nako. Aduh meni nyeri dibanting ku palu deui oge tah paluna oge kacida gedena. Ceuk eta anak buahna waktu eta nyarita kitu bari humaregung kulantaran bener kasaksian ku babaturana beheungna teh kacida beureumna jeung nyamendol beureunan ku kacida tarik-tarikna ditakol ku halu jeung palu. Sarua ieu leungeun aing mah komo dipotong. Nyeri aduh nyeri tulungan atuh tulungan. Waktu eta sakabeh anak buah Ki Bewok eueuh anu teu ting corowok kulantaran kabeh oge nandangan ka nyeri anu samemehna teu kabayangkeun bakal nandangan tatu anu kacida parnana. Barang keur ting corowok ngarasakeun ka nyeri sabab eueuh anu bisa ngabantu kulantaran sakabehna oge nandangan ka nyeri masing-masing. Corelat, pelesat, kajeleng, celek. Geuningan Arandika teh ngadon kokosodan ieu tempat. Kunaon Arandika teh? Geuningan anu datang teh Ki Bewok waktu eta geus nepi ka hareupeun sakabeh anak buahna. Jawab sia, lain kalah haharegungan bae. Kunaon Arandika teh kunaon? Geuning kalah kokosodan tatu cebeleh deui goblok teh. Jawab kunaon sia? Mana hasil teh mana? Ceuk Ki Bewok nanya kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh anak buahna anu dina waktu eta humaregung nahan ka nyeri kokosodan di hareupeun manehna. Aduh akang tulungan, nya tulungan akang tulungan nyeri eta tatu ayeuna nyeri. Aduh potong leungeun, aduh kakadek je baku halu ye kuring baku halu ditakol punduk meni nyamendol kieu akang tulungan akang. Bener akang bener. Aduh urang sadaya teh geus asup ka hiji lembur anu teu disangka teu dinyana heula ti anggalna akang. Geuningan aya paguron anu ngaran paguron lincar saketi dipimpin ku dua awewe kolot jeung ngora keneh tapi ngan teu nyangka kuring sakabeh teh akang sanajan pupuhuna awewe ngabogaan ilmu anu kacida luhurna teu kuat kuring teu kuat akang tulungan. Aduh nyeri akang nyeri. Ceuk sakabeh anak buahna waktu eta ting corowok jeung nyaritakeun sagala rupana kacida jentrena. Atuh Ki Bewok teh kacida amokna molotot bari tetencerag kana tanuh. Edan nu bener Andika eleh kudu awewe kolot jeung nu ngora ka bener nyarita teh montong
ngareka-reka bahasa siah di hareupeun dewek. Cuk Ki Bewok waktu eta bener-bener kacida ambekna kulantaran kakara harita sakabeh anak buahna eleh dina gelut jeung deui teu hasil ngarampok lembur. Leres akang leres, kenaon ngabohong akang, aduh nyeri akang nyeri, setan sia jebrod. Waktu eta pamimpin anu dipercaya mimpin sakabeh anak buahna ditajong ku Ki Bewok atuh beuki kokobongan wae eta lalaki teh kulantaran keur teh nyeri nandangan ka nyeri anu kacida lumayana ditajong deui ku Ki Bewok. Aduh nyeri akang, jebrot setan sia teh goblok jebrot, ampun akang, waktosna ka bujeng Seep cag urang kantun dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Ki Bewok saterusna sanggeus meunang laporan anu tangtuna teu dipikahayang jeung teu dipikaresep ku dirina. Rek kumaha tindakan Ki Bewok sanggeus ayeuna anak buahna gagal dina ngarampok. Cag urang kantun dugikeun ka dieu heula cariosna insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.